Maret poe Ahad di Jenin, hiji kota wewengkon tepi barat Palestina. Umu Fathia keur milihan baju-baju urut pamere Ahmad, aktivis Hamas babaturan si Jenat. Anakna anu duaan leutik keneh keur arulin di buruan. Ari para tatanggana, ibu-ibu saumur manehna mah sarowe jeung dirina, saribu ku urusan rumah tanggana masing-masing. Aya nu keur milihan roti gandum, eta oge pangirim ti para relawan. Atuh aya oge nu sarua milihan baju pamere, heug dikecosan deui sangkan cukup tur geunaheun dipakena. Kangaranan hirup di kamp pangungsian, sagalana walurat. Tacan diudag-udag ka hariwang, dirungrum salempang, durjana eta mah Ariel Sharon. Mana remen-remen teuing ngayakeun agresi militer. Tayalian tujuanana ngabasmi, ngancurkeun rakyat Palestina. Sigana mun tacan leudis mah bangsa Palestina ti jagat raya ieu, Yahudi teh moal eureun kaniaya. Baseuh bumi Palestina ku getih para suhada. Kaasup junjunan hatena Abdullah, sawatara bulan kaliwat, gugur di Ramallah, dina rogatna Bitotama jeung tentara Yahudi. Umu Sora Aisyah ti buruan meuni cempreng. Umu Fathia nyelang ngalieu ka palebah budak awewe 10 tahun. Nyeh imut reueus mireng Aisyah ngagandong adina Fatuh umur 5 tahun. Kengengnya Umu, cenah menta kasatujuan indungna. Mangga ati-ati we, tembal Umu Fathia. Luk deui tungkul, leungeunna tuluy nilepan baju. Asa taya anu bisa kapake ku manehna sarareg teuing. Keun urang bikeun ka Umu Samira atawa Atira gerentesna. Tah, gamis ieu mah pantesna keur Aisyah. Tapi burdahna lucu. Kacipta gegelembrengan mun dipake ku Fatoh teh. Cenah gerencemna sorangan. Ras inget deui kana kajadian sawatara bulan kaliwat di Ramallah. Kudu ninggalkeun tempat ieu ayeuna keneh pisan. Engke disusul ku abi. Cek salakina anu geus ditarunguan ku barudak pamuda Hamas di buruan imahna di Ramallah. Abi hapunten Umu, manehna nyium leungeun junjunan hate kalawan deudeuh. Sakecelak oge teu aya nu dikaluarkeun tina panonna. Wanoja Palestina pantang juuh cimata. Komo deui alatan ngajurungan anu rek miang perang ngalawan si Durjana. Muhun abi oge nyohongkeun di hampura ku Umu. Karasa nyium embun-embunan. Dituturkeun ku paneuteup ikhlas tur doa. Kayakinan anu ngagulat baja dina dada. Gusti Allah parantos ngagupayan ka junjunan hatena. Bade ditikahkeun deui jaga sareng widadari surga. Bagja temen tiasa maot kalawan syahid junjunan. Dina satengahing jalan dicegat ku tentara Israel. Henteu tatapisan deui, ujug-ujug deredeg. Hareupeun Abu Sa'ad aki-aki kundang iteuk ngajengkang dadana barolong getih. Umu Fatimah ngajungkel gigireunana, orokna meceleng tina Aisyahna. Langsung disanggap ku panangan widadari. Dalah dina katempo nama dideredet ku pelor-pelor Israel kejem ganas. Harita Aisyah leungiteun sukuna sabelah. Kabeunangan ku timah panas tentara Israel. Lila taya nu nulungan secara medis, taya ubar-ubaran nu pantes, buruk, aduy, ulaweran getih jeung nanah. Kapaksa kudu dipotong semet pingping, bakal cingked saumur-umur. Lillahi ta'ala.
Kasaksian kumanehna Aisyah tawakal sanajan budak lembut keneh oge kangaranan budak Palestina sarua geus diwedalan ku iman keyakinan anu pangger. Tujuan hirupna taya lian iwal ti merdeka leupas tina jajahan Yahudi. Moal ngoretkeun harta banda dalah jiwa raga oge rek dibikeun keur lemah cai Palestina. Intifadah. Barudak pamuda makin rongkah di sakuliah bumi Palestina. Ngalawan ku cara sorangan timimiti saukur ngatepelan ku batu nepi ka aksi bom syahid. Maledogkeun awakna anu geus dipasang bom kapalebah tempat Maledogkeun awakna anu geus dipasangan bom kapalebah tempat-tempat strategis barudak-barudak tentara, kantor-kantor jeung pusat bisnis Yahudi di kota Yerusalem. Umu, sora Fatuh. Tulung Umu. Ditema ku sora Aisyah. Deg Umu Fatihah ngagebeg. Red kapalebah buruan kamana Aisyah jeung Fatuh. Aya naon tetangga-tetangga rajol keluar. Kituna teh bari gogorowokan ngingetan, awas aya serangan razia bawa barudak asup kabeh ka jero, Yahudi nyerang. Ummu Fatihah ngajorelat keluar ti imahna, lumpat bari gegerowan anak-anakna. Basa manehna henteu manggihan barudak biur deui ka paleburan reruntuhan imah Abu Hasyim. Jauh teuing ari kudu balik di ka imahna mah. Sedangkan pasukan Israel geus ngabreg ti ditu ti dieu kem pangungsian teh dikepung wakul buaya mangap. Rek neangan para pejuang VPLP ting saha anu nyarita. Ummu Fatihah pada mamatot sina asup ka jero bunker. Sangkan teu kacirieun ku tentara Israel. Sugan moal kakeunaan ku rudal deui. Geus loba ibu-ibu jeung barudak nyerumput di urut padumukan kula wadet Abu Hasyim. Anggang ti wangunan liana ongkoh aya bunker anu kawilang lega jeung tanggoh. Kaayaan anu tadina ting tirim ngadadak ibur. Haregheg tur genting. Sora teng-teng tentara Israel ngaguruh. Ditimbu ku sora bulldozer. Tangtuna oge keur ngaratakeun kem pangungsian di sakuliah Jenin. Ya Allah Rob, si durjana teh make cara di luar kamanusaan. Ummu Fatihah ngahep-hep di jero bunker. Manehna kandeg henteu bisa incah bilalah deui ti dinya. Duh Gusti, mugi tang tayunan pun anak ulah waka ayeuna Gusti, jaga-jaga bae Gusti, pamito sawawa kahoyong mah. Bleng rudal ngajelegur ngarungkadkeun tembok imah tatangga. Ummu Fatihah inget imah anu cikeneh di rudal teh dieusian ku 40 jelema. Kacipta nini-nini jeung aki-aki katut orok di imah eta langsung pejet. Aya sawatara lilana sora tembakan pabaur jeung rudal. Teng-teng bulldozer pasuliwer di luar. Wewengkon kem pangungsian Hawasin kawilang pangparakna dibombardir. Sapoe harita wae aya ratusan anu patulayah gugur. Kalolobaanana warga sipil, awewe tetuah tedosa, barudak tedaya upaya jompo dipake tameng hirup ku tentara Israel. Tinggali Ummu Fatihah, Ummu Samira ngaharewas, curugna bentik nunjuk ka palebah jalan raya. Harita duanana maksa ngarengsod ka luhur, hayang ngintip kaayaan di luar. Allahu Akbar. Ummu Fatihah ngagero di pengkek. Di jalan kapireng sababaraha tentara Israel ngagusuran jelma. Lalaki awewe kolot barudak Aisyah jeung Fatuh.
brak brak pung pung. Jelma-jelma teh sawareh dialung-alungkeun kana truk. Aya deui anu diserokan ku bulldozer, ngahiji jeung ruruntuhan tembok paimahan anu dirugrugkeun. Lepaskeun, Umu Fatihah teterejelan. Ulah keluar, Atira jeung babaturan nepageuh nyekelan. Panon Umu Fatihah dibuncelik mireng pamandangan di luar. Jelma-jelma teh sidik loba nu harirup keneh. Kaciri leungeun Aisyah bangun gugupay, si Rahfatoh bangun ngalenggak. Bener demi Allah anu murbeng alam, duanana siga ngagerupayan ka Umu. Ngagerentes Umu Fatihah, Umu pileuleyan. Allahu Akbar. Luk sirah Umu Fatihah ngeluk awakna ngulapes dina rangkulan Umu Sahmira. Hawar-hawar kadenge bulldozer jeung tank tentara Israel terus-terusan ngalindesan warga Palestina. Boh anu geus jaradi mayit, boh anu harirup keneh, getih banjir bandang, ngeuem sakuliah bumi jenin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 16.000 warga Palestina di kamp pangungsian Jenin dina jero 2 minggu eta ngalaman musibat gede. Mait patulayah di jalan-jalan, imah-imah amburadul di rudal, langsung di bulldozer. Jenin caah ku getih para suhada. Persis kejadian September 1882 di Sabara jeung Satila. Harita 4.000 warga Palestina diperenan ku Israel, parentahan Menteri Pertahanan Yahudi nyaeta Ariel Sharon. Bener kitu kiwari saenggeus jadi Perdana Menteri manehna mangkin ganas. Zionis Yahudi nolak tim pencari fakta kumaha ketak PBB anak kieu. Amerika haban we nganungna nengne Israel. Yahudi mah ku Allah oge dikutuk. Heuh da teu direken atuh. Rebun-rebun keneh bulan April poe Jumaah, Umu Fatihah lalaunan tina bunker di wewengkon Jenin. Lempang ngetruk henteu luak liuk, taya kagimir taya karempan. Tentara Israel geus ngabuka blokade di Jenin. Kadeseh ku tungtutan ku dunia internasional. Tapi markas Presiden Palestina Yasser Arafat di Ramallah tak acan dibebaskeun tina kepungan tentara Israel. Istana, Umu Fatihah ngegerok ka kenek bus. Toib, tembal kenek bus. Reg bus eureun hareupeunana. Umu Fatihah ngalacat. Tujuan Netanya, hiji kota di wewengkon Yerusalem, kawentar ku pusat bisnis Yahudi. Firi ayatillah, duka saha anu nyarita, manakeun naker kana hatena anu dirungrum ku sumanget jihad. Geleyeung beus ninggalkeun pasesaan caah getih. Traumatis jiwa anu moal leungit salalawasna tina hate sakabeh bangsa Palestina. Sanajan wartana henteu kaliput ku pers internasional, bubuhan diblokade ku Israel, tapi Umu Fatihah nyatet pageuh dina sanubari hatena. Tragedi kamanusaan pangganas-ganasna sapanjang zaman. Luk Umu Fatihah tungkul milang buku-buku ramona tasbih. Muji keagungan Gusti Allah, bibirna embut, pikiran jeung hatena manteng nyebut asmana. Bibirna embut, pikiran jeung hatena manteng nyebut asmana. Gusti anu welas asih, mugi pasihan kakuatan ka abdi. Jeritna maratan langit, kociakna maratan jagat, barebei cipanona marebei, lain cimata kasedihan ieu mah, tapi cimata kabagjaan dina raragana moanan panggupay ti Gusti Allah. Syahid. Nongtoreng deui piwajeng Syekh Walid di hareupeun warga Jenin anu saralamat. Samulia-muliana anu maot nyaeta maot kalawan syahid demi ngabela kayakinan bebeneran jihad fisabilillah.
Baheula manehna sok mere kakuatan sumanget kasih jenat jihad bil haq abi jihad bil haq. Mungguh kitu istri-istri Palestina ngajurungkeun para jungjunan hatena bener tibatan hirup di pangungsian pasesedek kalaparan teu weleh dibuburak ku Israel. Hirup lieur sakumpulan sato teu daya teu upaya ukur nganti-nganti bantuan ti dunia internasional lebeng henteu karasa bibirna ngagalindengkeun lagu kabagjaan kidung kabagjaan khas istri Arab dinangungkapkeun perasaan bagja tan mangenan agharid jelma-jelma pating lalieur ka Ummu Fatia pating balenyeh arimut utama para istri para wanoja lalaunan bibir manehna ge aremut kabawakeun ngagalindeng agharid. Basa Ummu Fatiah turun tina beus meh kabeh panumpang mileuleuykeun firi ayatillah cenah meniraong antukna tepi oge di Netrania Yerusalem benernya di dieu pusat bisnis Yahudi. Ummu Fatiah henteu ngengkekeun deui ngagidi ka palebahan balakoh tekaci kanu leutik kitu mah kudu kanu leuwih badag Yehuda Ahronot. Tah bener kudu kamegamal kaya kieu garantesna bari imut leleb ngajengjen sawatara lilana hareupeun supermarket 15 tingkat pangbadagna di Netrania dijarugjugan ku sakabeh warga Yahudi jalma-jalma anu garade duitna harita keur sumendeng rame-ramena. Ummu Fatiah wanoja Palestina 25 tahun umurna geus kaleungitan ku indung bapa adi-adi dulur salaki anak-anakna para sohib tetanggana bangsana alatana kabengisan bangsa Yahudi. Kiwari lengkahna digancangkeun muru megamal Yehuda Ahronot. Lalaunan leungeunna ngusap beuteung jeroan gamisna dikurilingan ku bom rakitan ngahaja beunang menta ti Ahmed malah disaluyuan pisan ku Hamas. Anak keur kitu ngiung sirine detektor anu dipasang di lawang pantomal bisa ngadeteksi. Hei reka mana? Aya satpam Israel ngegero. Bismillah, Allahu Akbar. Antukna Ummu Fatiah satengah lumpat muru lantai hiji. Awas awewe anu make gamis hideung eta pasti mawa bom harakiri. Dereded. Pelor pasulabreng mentangan kapal lebah awakna. Ummu Fatiah henteu gimir, lumpat tarik, mingkin tarik, leungeunna mapai tombol rek ngaktipkeun bom. Ke sakedeung deui. Wa Islama. Bereng weh tentara Israel ngabereg ka Yehuda Ahronot. Tah ayeuna mangsana bareng jeung ngaberebetna pelor kana awakna kana palebah awakna. Ummu Fatiah satengah ngapung maledogkeun awakna ka tengah barisan tentara Israel. Biruh bidam nafdi biha Filistin. Biruh bidam nafdi biha Filistin. Gerentes hatena kalawan teneng ludeung. Allahu Akbar. Fuzna warobil kabah. Geleger bom. Mega Mall Yehuda Ahronot ngelun ku haseup bareng jeung kumalayangna hiji ruh anu balik nemongan kholikna nagih janjina jadi akhlu suhada ti kajauhan indung bapa dulur tatangga jungjunan hatena Aisyah jeung Fatuh
lir ngagupayan. Depok Rabiul Awal 1423 Hijriah.